Yang menuju kata puasa kata Allah teh Quran anu tinggangan saukur mastakana ulah ieu tina panas awakna Semar Badranaya lami-lami aya kaluar cahaya ilang gumilang cahaya papat warnane sahaya ngawujud hiji makhluk aya makhluk teletik tiasa nangtung dina saluhureun daun nu cahaya sesekar inwang cahaya sesekar inwang cahaya hilang ieu makhluk teh alit tiasa nangtung dina saluhureun daun sagede congcoran nanging sorakna mata katorekan kayaana memilahangan jika Semar Badranaya geura hudang anjeun Semar geus waktuna anjeun kiwari hudang kaula panas tina awak anjeun kaula kaluar tekuat umarudahna hate anjeun Badranaya hudang anjeun lilir yang meruangun kaya mimpen sare kali geroan kadewe keur ucu Semar caha ieu tingali kaula dina daun anu keur nangtung Badranaya saha anjeun teh salira teh saha aya makhluk kali tangisuan teh nepi ka ngajelegur kieu saha salira teh lamun anjeun hayang apa kaula teh anjeun teh kaula kumaha aing teh sia teh aing Badranaya aing teh sia teh aing nya saha anjeun teh kaula teh sok nu galecok di jero dada anjeun Badranaya putri geulis jajaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upami imit-imitan maneh macan nepi kaula mah geus aya di ditu Badranaya ulu samping batik tetungtungan diketek teu dipihani diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan kapat tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireuk mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngancik dilebak sawene ditihangan ku batu satangtung dihatepan ku hanjual dibilikan ku hadul anu kalingkung ku wawangunan katingker ku papagera Badranaya ulu ujang ke bahasa anu sok
galecok anu salilana kaula mung dibohongan ku anjeun Bagranaya. Anu mung dibawa bohong salilana melit ngait dina ati sadubari anjeun Bagranaya. Dulu itu bujang nanaonan anjeun teh Semar make jeung tatapa puasa kieu kaula panas ngabarudahna hate anjeun kaula kaluar. Isim abdi teh salaresna maka saha kudunungan Nagara Amarta. Kesel naon jengkel isim abdi teh sieun. Jengkel naon? Layang jamu sekali musada lambang kagungan Nagara Amarta ngan saukur dipake papai sungkul. Jadi mitos sungkul diagul-agul wungkul ari geusina teu dipigawe. Nu mata pantes Nagara Amarta dilanda wabah jeung musibah wae anu tumiba ka Nagara Amarta. Tadi si abdi teh nu mawi tatapa kuasa teh sugane aya bonggolongan kumaha sangkan eta Pandawa biasa ngajalankeun eta layang jamu sekali musada anu diange lambang kagungan Nagara Amarta. Itu disimak beda. Semar disimak bisu. Jadi anjeun teh getek atau kesah ku kalakuan batur. Leres. Apan sidik Semar manusia eueuh tugas pikeun ngahakiman batur. Da tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi. Saayat sakalimah dina katerangan eueuh tugas tapi ngatur diri batur dan tugas lagi ngatur diri pribadi. Geura saksi kebohongan anjeun ulah rek nyaksi kebohongan batur. Sapanjang anjeun nyaksi kebohongan batur, kebohongan pribadi nepi karungkat jagat moal kaabu Bagranaya. Ieu menjadi salahna anjeun nah make jeung kasaku kalakuan batur. Da anjeun mangan saukur nepikeun wungkul. Ari hukumna nepikeun digugu syukur teh digugu eta hate ulah pipilueur. Hate geuleuh, hate kesel ulah pipilueur. Da ari urusan taufik jeung hidayah lain urusan makhluk tapi eta hak berarti kan umur beng alam. Nah anjeun bet kesel inget ngaran anjeun Semar Bagranaya. Ari sem teh sem pengangken-ngangken mar menyemarakeun datna alam benge Semar nyaksi kana hade jeung goreng alam. Anjeun tugasna ngan nyaksi wungkul. Lain ngahakiman. Lain ngahukuman. Tugas anjeun Bagranaya ngan saukur nyaksi anjeun nah anjeun pipilueun kana urusan batu. Maka jeung pikiran Bagranaya tatapa kuasa ngumur anjeun. Nah hate apal anjeun teh loba anu jadi tauladan, jadi bahan contoh Semar Bagranaya. Ayeuna anjeun pikiran ieu bahaya ramat kamalik anjeun ke bakal loba jelema-jelema anu nurutan anjeun tatapa diganti. Sedengkeun anjeun boga anak pamajikan, ibadah nu panggedena keur salaki nya kamarapan anak pamajikanna. Jihad eta teh Semar, maraban nganakahan anak pamajikan. Ayeuna anjeun cul anak cul pamajikan, dosa anjeun Bagranaya. Dulu itu hujan. Sakali deui Semar, cing inget kana Purwa Daksi, Purwa Wiwitan. Daksi nama kasanana inget anjeun tugasna pikeun nyaksi cenyaah ka anak jeung pamajikan anjeun anu katalangsara kiwari. Ya sakitu ikaula Bagranaya ngadak-ngadak ieu cahaya ieu makhluk lumebet ka garwana Semar Bagranaya deui nuju yati nuju Jamila ingkang sami. Menuju yati menuju
Ngenah ingkang sami ngapati Raga Sukma ngapati Raga Sukma aduh aya anak ya lecok dewek jeung hate sorangan derajat lecok antara jisim jeung kuringna dipikir-pikir mah aing salah dan lucu kasalaku kalakuan batur ngahukuman kalakuan batur ngahakiman meuleuh wae kasalahan batur geuningan mah kajaan karunya ilung si lain karunya anak dewek cicepos dawal sigara ini agnostikal sahyar kumampar ya astagina anu kapanang ku para lagrab di payun di Semar Patran bayu naon laga belum lucu moanan kaasak itu malum dileuweung lucu oh nah tapi nahan angka ketisieun ngiti bau tahina kadenya dulu itu bujang ayana bujang akan si lain lucu katingali ikat dari ayana jang kunaon anak aing ampun bawa-bawa aya kejadian itu maritis aja cepot ampura dewek cu hiji hirup hiji kahirupan kumulung jadi hiji kulit waru angen daru sinengul truk cager di mana ya itu? Di lubung dari teku. Ayo tepai, di mana? Aku mana sih nas dawala? Wala. Di mana dilaring dawala? Daya bapak aing si Semar. Dia ketumbal tiga pinguin si Semar. Dulu itu seeta. Yang ya jahat ya dewek ya dari mana ya di tukang lo di tukang mana kek siapa korek jukut yang kita dalam perselengnya jukut korek ku saya ya dah Allahu Akbar bapak yang aduh kalah berenang Semar dan awal lagi yang dewek tertapa ju aki-aki nguruh tuyul hayang naon tetap puasa dan sakit ya nunggu sakit mah aya bapak kabina-bina teh nu sakti mah yayasan Semar Sakti kae kami sakti hari bapak ge naon teh yang hampura dewe tidak tiada maaf bagimu senyummu adalah tangisku pergi kau ke neraka jahanam ya bahagiamu adalah deritaku Semar aku tidak sudi melihat kamu hei Purwoso yang naon di bapak teh hampura dewek yang dewek tetap puasa cu kasa upanawa layang jamu sekali musada
Bapak naonnya ma bapak ayana inu lain kunaon dan ma anu nyiluk pak nyulik usaha buta-buta pak ma anu nyulik pak ma digerepe ayana itu bener dan ini kayaknya waya toh. Oh bapak teh loba nu apel ka emak. Bener-bener teuing usaha ayu di apel wae. Ka emak. Bapak nganu ngejidong. Yang cing korehkeun jang dewek dah. Korehkeun. Dengan pacul. Pacul di mana ya kieu? Sok dah. Pangorehkeun ada. Ya keun aing itu juga mah. Waduh. Naonan itu semar. Dan kalau sopan gitu sopan. Ya, nanti apa mak ayeuna nyulik. Dulu itu usaha ya. Diculik bapak buta-buta ngaranna teh kalaka murka. Kabeda-beda teuing. Di bantuan kudunungan juragan Anom eleh juragan Bima eleh juragan Arjuna eleh ari ieu ngajeda wae kaki batur ngobela batur ngede tek bae jang geuna ai udah teuing ieu pulang sakit ieu aya geus jang jadi eueuh nu mampu kata jelema aya apa iwati silain bakal mampu naon silain bakal mampu nyungkulan kejadian mampu aing modal urang teh mampu cuman teh kowe teh ngan wayahna urang balik di jang silain wayahna tadi saling silain di bantuan kudunungan tae silain dibalik ke bantuan kudungan balik bawa ini silain hei genut nah maksudnya dunungan teh kuat komo abdi ari bapak aya kitu teh mah ngan silain wayahna sok geura berjuang ieu berjuang naon peureum silain udah peureum salin silain ku dewek disalina kumaha disalin sok peureum silain ieu Semar Badranaya ngajian ieu putrana Asrajinga utawi cepot panlami ieu Asrajinga leungit tanpa pikiran tanpa karana ngajang jadi sinatria gandang pertengtang kasekelem prengkone nur cahaya sesekar imang nur cahaya sesekar imang cahaya kilang kumilang bentak saya waduh ini wow bapak naon anjir ya hell mak party nih sering teh nah siapa polo kena bengeutkeun tenang begi garing dan misalnya garing geuleuh pokok jadi bapak dengan wayahna bantuan tulungan siai lain lawaneun tulungan lawaneun siai lawaneun itu eleh komo abdi tenang tah wayahna silain sorang lah kitu gede jadi kumaha sok picin kokotorna pijeun kokor pijeun ngomong silain ngomong gua lebih tadi bisa ngomong cek Badranaya Semar Badranaya kolot kolongan
cantik parang Aisyah dulu itu siapa? Aisyah rasa kena semat badan ya jangan subuh kopong makan tuan lek naon kau lagi skip naon semat tapi dah minat semat nah si lain geus kieu ngaran si lain geuti saha ngaran kaula Semar Banarnaga Banarnaga ya belum sudah kenpai ngaran si lain ku dewek rek dibere ngaran Sang Hyang Wirayuda Sang Hyang Wirayuda kumaha upami kaula Sang Hyang Wiraswasta supados beunghar Semar geus jangan lawan ku selain lawan kumaha ari ente itu teh salah lapis mah kabina-bina teh Gusti Wagung kaduhung aing ya sok silain maka sejajar kalau silain ini cara kumaha sok cabut bukai kumaha bukai cabut sae mana punten semangat sok iya betul kabeh bro kita mah ngajen mut setan opo cabut salaman goblok salaman itu mah lain ngomong semangat boleh kumaha dia sok gayung usai naon gayung bapak mana mulai kieu ieu dengekeun ku aja batur maka anak teh mere hamburger sangu goreng paling untuk mere bungkuk kita dihakan geus goblok ceting geus sok kayaknya hau dieu mah sok lawan jadi kasaktian Allah teh maka sejajar di salira bapak bener bakal saciduh matu sakecapi nyata selain saciduh matu sakecapi nyata semangat no lulus mana alias alasa dorakati aing semangat kabina-bina yang terkeruihan cuy kalewihan aing ditinggalkeun 2 bulan hutang ngejabut 2 balas dendam kaulah Hesna sok perkuaya jaga aja ngalonyeng ka Aisyah dek naon Semar leuleus alah ampun Semar ampun kaula Bapak Semar kaula bakal sabta purina jama geus goblok anjing sabta purina jama coba ampun cageurkeun kaula Bapak ampun Bapak ampun cageur dibales leles mah leles nanti cicing wae dengekeun ku sia aing mah pabrikna goblok beureuh oh hilap kaula jadi kaula teh ada tepikeun ngapapot eta anu mali ataupun nyuliknya eta anu nyuliknya eta anu oh sok ayo ini nunggu dan nawan wae ditombol rasa kena pembalasan tikala awas wae nya satria lupa ngakil satria mematikeun Pak Arjuna panengahing Pandawa anu Bima rasakeun adina awas Superman aing cieu ieu patih pitota masareungi Arjuna panengahing Pandawa
Kalasani Kresna Kairing Raden Gatotkaca para kesumping di wewengkon itu jaring carita datang nyeratang demam Wali Beto pamasaran Paman Arjuna. Oh, eta leres gua. Mau itu wate. Kasep Gatotkaca anak gua, anjin ngalawan eta jelema nepi ka rungkat jagat gua bisa menang. Wah, gua menang Kasep. Hebat ti jelema. Nanging wayahna tuang rama paman bantuan heula sateka kapola. Bangsa bantuan lawan bantuan. Sok itu kayak urusan jiwa. Saya pengiswa. Sok ini. Nanaon nabi tekatan Semarang. Dulu itu apa lu dari dia? Nanaon nabi. Ada dari riwa sarea itu mah. Sakira-kira ya persoalan akan Semar partai musyawarah lupakan. Sakira-kira na akan kakina ayat kagena anu unak-unak dina hati lain tapi kriung kerulah ke sarana jadi dua sarea itu kumaha kakang Semar. Gaji Simabi mah jelema biasa ada. Sanes teh hoyong kitu di Simabi genangin da bijieuna di Simabi mah moal anu bercantar. Moal anu ngadenge bijieuna di Simabi mah tapi upami kieu mah mudah-mudahan we aya taufik jeung hidayah. Iya, nami upami kakang Semar kieu ada di musara ya itu. Awas saya kalau tuh itu mah itu. Lalu itu apa lu? Arjuna pun jamak los nirkapok kay pulang nirkapas ko yung wali. Sik, wala. What? Cari tunggu, cari lawa modal semua. Ay, Aisyah. Sampai datang niratang teman. Kaulah sahanya ngarang kaulah Sang Hyang Wirayuda Kusumadigra. Gimana anjing titati aing gini. Kunaon tadi? Kaulah leus imalan nyaku heula tuh. Dahar heula abina Gatotkaca. Sasya. Sah. Dia bisa ngomong ke ngaran aing minyak gadenge. Sang Hyang Wirayuda mah kurang ajar mereka Gatotkaca apa tolak baik naon anjeun tadi kaulah rek bantuan anjeun Arjuna tidak jadi persoalan muasir maka bebela lintang ti kaulah Sang Hyang Wirayuda anu kieu wali maka bebela anal gari di kalangsa anu kieu beda Gatotkaca satria naon ieu
Mana hayang cager anjeunna? Kaulah hayang cager. Hah? Hayang cager. Anjeun teh di mana? Di mana? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Orang satria naon? Tong seuri sia. Arjuna waras makanya jati-jati kemarin balas kalian. Cager. Sok Arjuna. Luar biasa anjing satria. Hebat anjing. Datang biasa. Kaulah cager anjing. Hebat anjing satria. Luar biasa. Gawara tapi siapa teh kudu saged api-api goblok ini kan. Amir hebat di satria kan. Luar biasa luar. Jadi anjeun teh naon kawar kabantuan anjeun Arjuna. Anu bebela kayu. Lamun bener-bener anjeun anu bebela boga ilmu naon ini. Anjir goblok. Nganggap sepele ka aing Arjuna. Kabina-bina teh awas leus. Leus katuh ka voice. Aing leus sebagai lo. Sangat. Anjir satria naon si goblok. Kabina-bina teh saka aing. Kurang ajar. Adina ngaku kana kasatrian kaula. Kaula ngaku, ngaku. Sangat. Ini. Luar biasa ampun kaula. Gatut kasa. Sangat. Biasa lagra. Luar biasa ampun satria. Ini saya. Muter balik Indonesia. Itu kumaha itu. Nanaonan aja teh bisa ngomong aja. Oh, siapa pinter dia. Tuh, agan. Gimana? Hah? Naon agan? Dulu itu si opok kenalannya. Damang agan. Cepat. Ya. Tapi nggak bukti. Mere ilmu teh tumpah-tumpah. Mita kudu ka ahlina, ayeuna ilmu dipikirkan kitu awut-awutan jaga. Kita aya. Era aya Kresna bisa ngomong. Tapi beda, teh ampun yang Wirayuda. Patel sangaran mana modal balik rok rokar bedai sok siap garaden orang tega hati tega sok pilih dating ayu ipis tulang urang naik teh harap pek tewangi teh harap pek itu kan telang benar sok cukup pahe aing itu tapi bohong hebat aja siap ayo stiker sayang kumampara ia patih kelas nangiri jamak dening Sang Hyang Wirayuda langit ampun lebih gelang tanpa karana dan dia jaka gintiri rajina setera gewat udah anjir hebat maneh nah jelema pergi ke si
Kapila-pila teuing anjeun teh sa api-api teh apa? Dindiri. Heeh. Urang aja naon sia? Aya nu nikah we kai. Naon? Aya nu nikah. Kapila-pila teuing. Awas ya kaula Sang Hyang Wirayuda. Tong api-api cekot goblok sih dan. Goblok teh ka aing goblok teh. Kurang ajar hei Raja Denawa. Raja Denawa. Aja suwiji-wiji kabeh datang terkait kawas satria madang kamu ya. Anu kiwari bakal loncat bisa ngaku-ngaku jika terkacak. Nanaonan anak kayu aduh ini masa di ulang tahun gelas apun ayo siapa aing geus bulan kasada. Woi. Turun. Naon? Turun. Sini kan kita bisa turun sekali. Pemacaran aing turun. Goblok tapi poho. Urang ajar sauk sia Denawa maju. Denawa urang patuh. What? Anjir. Harasa. Dari tadi. Woi, woi, iya. Woi. Udah. Ya udah. Anjir. Bapak. Ini kuat di rumah. Rasakeun sia. Ieu Sang Hyang Wirayuda dicamak dening ieu kalaka murka. Boleh kacati pulang kasar dan biasa jika di what? Denawa. Balik kita salahin. Wah kacau aing. Kakang Bima gede itu teh si cepot kurang ajar kakung kusadaya berat terus ya ini beri kusadaya kurang ajar awas lain bangsa Gatot Kaca maneh tiluhur aing diharap saya kebar bawa si cepot kurang ajar kesul tuh pada lumpat tinggal itu kurang beri kusadaya kabila-bila teh Kakang Bima begini tos lebih jika diberi kusadayana nanging salah sawios hiji taktikna Semar Badranaya supados dunungan acara raya ngakaja ya asta jika cerah diberi duka kumaha nasibna engkeng datang niratang demang mudah-mudahan jadi pamikiran kerpanawa yen segala rupa persoalan oke ieu layar jamu sekali musaran kahayang kusalariat mudah-mudahan panawa ngarti kana kejadian supaya layar jamu sekali musaka teh dipake papa sungguh ya mudah-mudahan ya begitu mah Bapak cuma
sok anjing tidak boleh kajati pulang asa tugas lain geus beres. Iya kalau pamur kali hitam lebih hilang tanpa karena dadia enong semar badan layak kalian Dewi setiap rakyat. Sadaya-daya kakak Semar tugas kaulah peratus lengse nuhun ya segala perjuangan kudu make pengorbanan dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah jeung payah dina ngaliwatan susah payah teh kudu dibarengan ikhlas jeung ridho tah nu bakal dugi mah ikhlas jeung ridho we ujug ya tah sakitu we diwasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan ageung sumawonten alit sakali mudah-mudahan kula warga besar Yayasan Semar Sakti Sejahtera sadaya cing ditetepkeun rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongtong, salamet anu ditonton. Sakali salamet tetep salamet sakitu tingwa ti putra Kirahadi Permios sanes disono pamitan sanes pesenan sanes watos urang teh sempat tepung labung deui. Hatur nuhun.